Bandung, Sumur Karahayuan. Sumur Bandung mere Karahayuan ka rakyat Bandung. Sumur Bandung mere Karahayuan ka dayeuh Bandung. Sumur Bandung Rahayuning dayeuh Bandung. Bandung 25 Mei 1811 Raden Adipati Wiratakusuma II. Kawasan teu loba nu apal karena tulisan eta di luhur. Eta tulisan teh prasasti nu jadi titi mangsa ayana Sumur Bandung. Dina eta prasasti jelas pisan ditulis Sumur Bandung mere Karahayuan ka rakyat Bandung. Sumur Bandung teh mangrupa cikal bakal lahir jeung ngadegna kota Bandung nepi ka ayeuna. Hanjakal ayeuna Sumur Bandung teh teu loba dipikanyaho beuh ku urang Bandungna sorangan boh ku orang ti luar Bandung. Padahal lamun dititikna sajarahna Sumur Bandung teh paranahna di puseur kota Bandung. Sumur Bandung dijieun ku Adipati Wirakusuma II dina tanggal 25 Mei 1811 teu jauh dina eta tempat diwangun oge Masjid Agung Pendopo Bupati jeung alun-alun Kiwari Sumur. Bandung teh paranahna ditukangan kantor PLN cabang Jabar Banten Jalan Cikapundung Timur Bandung atawa kurang leuwih 100 meter wateunana alun-alun Bandung tur pagedeng-gedengna jeung Jalan Asia Afrika Bandung paranahna memang rada nyukur lantaran kahalang ku gedung PLN. Padahal mun geus dijugjug mah Sumur Bandung teh ayana di wewengkon bagian tukang gedung PLN. Pak Engkus Kusnadi anu nisepuhan di Sumur Bandung waktu jumeneng keneh dina taun 2005 kungsi nyaritakeun sajarahna. Cenah ge kieu, cukup jari carita Sumur Bandung teh didamel ku Bupati Bandung kadua Raden Adipati Wirakusuma II. Harita samulihna ti Subang kairing ku para penggawa Raden Adipati Wirakusuma 12 terus di hiji leuweung anu dipikan maksud leuweung dina eta tulisan eta tempat anu ayeuna jadi Sumur Bandung teh bakat ku nahnai kawuwu tos dengkar di tempat anu tebih Raden Adipati Wirakusuma II nyarandekeun salirana kana hiji tangkal gede. Tetekan nu dicandakna ditanceupkeun kana taneuh. Lajeng anjeunna mah ulam ditungguan ku para penggawa satyana. Kira-kira meunang sampayahan Raden Adipati Wirakusuma II lugay ngadeg terus nyabut tetekenna barang tetekan dicabut tina urut tetekan. Teu ngaburial cai. Ceuk ujari carita salah saurang penggawa tumanya gamparan geuning tina tilas tetekan teh kaluar acai. Dupi eta cai naon? Nya eta cai sumur. Bandung cai nu isuk jalina geta bakal jadi kahirupan jeung karahayuan urang. Bandung wala Raden Adipati Wirakusuma II satuluyna cenah ku sakastra Raden Adipati Wirakusuma nu jelas teu samanda dina waktu sapeuting urut tetekan teu jadikeun sumur teu aya nu apal kalayan pasti sabaraha jerona Sumur Bandung teh. Anu geus kaangeuhan Sumur Bandung teh di baheula nepi ka ayeuna caina teu fungsi saan jeung teu kapangaruhan ku cai solokan. Cikapundung nu aya wateuna teu kawates ku tembok gedung PLN. Cai Sumur Bandung can nyebrang herang lain ti eta. Nimba cai ti Sumur Bandung teu bisa sagawayah kudu tartib jeung ditimbak ku jalma anu dipercaya ku sesepuh. Harita Pak Engkus Kusnadi teh etawa jalma nu geus biasa ditembana ember leutik disambung ku tali rapia anu panjangna kurang leuwih 1,5 meter. Aya tata cara anu kudu dilaksanakeun keur sing saha wae anu rek datang ka Sumur Bandung awak kudu dina kaayaan bersih atawa boga wudu. Tarjaman almarhum Pak Engkus Kusnadi mah mun aya kudu ingin datang ka Sumur Bandung tur can katinggal ka cai sok diparentah
kudu wudu heula. Kaharti ari kitu nama lantaran masyarakat anu datang ka Sumur Bandung biasana sok ngadon ngadua. Jadi pantes mun urang kudu boga wudu oge. Tianti eta salailas aya di Sumur Bandung teu beurang ngahewatan ribut jeung teu meunang suapan. Mun eta dirempak cenah tinggal ladang-ladang akibatkeun. Kiwari Sumur Bandung teh geus kaasup situs anu aya di Kota Bandung. Tangtu we kudu dipiara, dimumule tur diwanohkeun ku Balarea. Ieu hal luyu jeung Peraturan Daerah Perda Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2003 ngeunaan nilai sajarah dan benda kubakalan tapi kumaha buktina kabeh urang Bandung apal lamun di sabeureun gedung PLN di deukeut alun-alun Bandung aya situs anu ngandung kalian sajarah Bandung. Malah duka kumaha nasibna mu Sumur Bandung aya salureun gedung PLN jeung teu diurus ku pagawe kantor PLN. Buah-buah bakal jadi situs nu taya ajeuna.